Ya cepot, lamun ku Bapak Semar dibere warisan 1 miliar, teu bisa usaha saya panjem modal. Lamun cepot dibere 1 miliar kumaha tah? Ku Bapak Semar, bororaah yang mere 1 miliar baju oge teu boga, Bapak Semar mah buligir geuningan. Ieu mah contoh. Contoh. Lamun ieu mah ngalamun. Lamun Abdi dibere 1 miliar ieu nya. Ku abdi mah rek dipake ngebon kangkung buset. 1 miliar ngebon kangkung. Mohon sabab ari kangkung mah teu nu ngora, teu nu kolot, teu nu beunghar, teu nu sangsara, kabeh resep kangkung. Abdi jadi bos kangkung. Wah, bagus itu. Da bala, ulah sarua, kudu kreatif. Aya 1 miliar usaha naon? Boga duit 1 miliar kudawala rek dipake nuluykeun tadi doma. Rek dibelikeun doma 1 miliar. Idul Adha jang. 1000 doma tah kudu. Bagus itu bagus. Jadi bos doma. Keren itu keren. Ngan teu mikir si da bala mah. Saha nu marabanana monyong si teh. Anu dua ge ket begang nempo teh. Heeh, da kalah ngonten maneh mah. Ngarit teh si teh jadi we kaarit leungeun. Naon? Heuh eta saha nu marabanana ieu mah kumaha marabanana 1000 doma 1 miliar 1000 doma. Ai malah kangkung mah gampang sesepkeun jadinya. Sab jadi ai mane doma da kudu diurus beureun. 1000 domba kumaha? Kumaha marabanana? Babari marabana mah. Heuh kumaha? Marabana nya angonkeun ka kebon kangkung Kang Cepot. Beres. Atuh meureun beak pendewek teh jang jualeun. Paduli yang rugi kamu bukan aku. Beres. Siapa nih ulah we lanjut ke naon ieu? Lah ulah teh. Kabina-bina teh hayo. Lanjut teh. Eta ku nyerenteng maruk teu wani kuring. Sak, hayo maju. Hayo. Ieu masalahna naon jadi para seakil? Teu ngeunah, poe hayo milo sok. Naon ieu? Eta abdi piranan menta kebon kangkung. Jang doma abdi nepi ka kumaha mun doma abdi pararae mun pedit. Ai dombana aya acan. Acan. Ai akang naon nyerenteng deui ieu? Maknya kangkung abdi dirarad ku doma si eta. Ai kangkungna aya acan. Eueuh. Sok Kang. Ha ya kap. Ya sama ya oh ngaji sama ya naon siapa meniga awewe ngejenggut sagarupa eta ngeunahon hayya satap montong cubak-cabak si teh meni gede ya udah diurus hayya satap meni leutik nya heuh da kapengkek apakah kunaon ku irung enggal ke sini Aanggi rakana angga nu bager teh aduh Aanggi anu mana keur disusulan Anggi nuju naon gitu teuing nuju ngising meureun iya ka dia dua Anggi anu bager Anggi anu bager rakana ieu anu soleh dua Anggi atur nuhun Anggi terima kasih Anggi makasih hatur nuhun salim jeung Anggi salim heula Anggi nuhun Anggi tepuk tangan Kang Anggi aduh luar biasa hebat kopeahna alus Anggi naon gitu siga Soeharto dengnek sakamana wae Anggi makasih sekolah di komen deh alah nuhun pot ya potnya ya iya masyarakat Sangiang pot mohon sok nonton wayang gitu ulah ngisinkeun dalang awan kayaknya apan wayang mah cicingna di luhur jagat di dieu gitu ti iraha aya wayang kokorondangan kagigir tempat akang mah di dieu dina jagat Sunyarui di dieu ti
dimimiti wayang golek sieun dicokot deui duitna ku ustad. Aman. Hatur nuhun Angga, makasih. Terima kasih, mudah-mudahan berkah selalu ahnya. Cepot, Bapak ya. Ibu. Ustad dek neraskeun wios teh ieu. Teraskeun wios. Ieu supaya ka hartos oge ngawasna. Jadi intinya tadi yang dijelaskan Ustad apa, Pot? Intinya kacamata mamah udahlah. Intinya kacamata mamah udahlah. Yang waras dan simpel, yang waras dan simpel, yang waras doman ini blekuk-blekuk. Kicau mania, kicau mania. Kini dina jublek baju berem dipoekeun nini rada geblek rek dibelem teu daekeun. Kicau mania, kicau mania. Duluk dugdag naik motor ka Banjaran nu buduk di udag-udag ku doktor rek di podaran. Kicau mania, kicau mania. Salawe teh 25 mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo. Kicau mania, kicau mania. Pasir Kaliki Cikijing Cilaka ka Bojong Gede, aki-aki digegel anjing di bawah KRSUD. Maksudna lain intina kicau mania. Naon? Eta cepot mama kicau mania ka dieu. Naon? Di tukang nini nyekelan irung. Bari kikieuan. Karena geberan santai. Ya, Pot. Eta intina teh kieu. Jadi Angga sakinah teh tenang. Angga rumah tangga di hari hakna bahagia. Seueur nu sumpingnya tatanggi sumping ayeuna di H-1 enjing para tamu sarumping ngahibur ngabagiakeun ngadoakeun bahagia teu bahagia senang teu senang ta eta kasenang mah biasana teu lami tapi harapan urang rumah tangga AA tetep bakal tenang amin carana kumaha jaga hate sing yakin naon bae ke kapayun nu bakal karandapan dina rumah tangga eta tos jalan hirup urang nu digariskeun ku Gusti Allah. Teraskeun nu kadua mawaddah ditaskunu ilaiha supaya tenang. Nu kadua wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dina rumah tangga teh Angga sing mawaddah ai mawaddah mah cinta. Mawaddah naon Bu? Cinta. Bedana jeung rohmah ai rohmah mah nyaah. Ai nu nyaurkeun Pot ai mawaddah mah cinta keur waktu ngora panganten anyar cinta keneh teu kaop antel nya ai rohmah mah nyaah ngaran-ngaran nyaah pan itu sifat Allah Bu rohmah teh bismillahirrahmanirrahim aya rahman rahim di dinya aya rahman rahim teh sifat rohmah teh sifat Allah mika welas mika asih mika nyaah ka sadaya makhlukna Allah masihan renghap nafas ka urang tarik nafas Pot kaluarkeun urang teu menta ieu nafas dipasihan taku Allah tarik deui nafas kaluarkeun alah punten Pak Kuwu udah pangkel jeung dipangker jadi we tapi da nikmat pan hitut oke nya nikmat yang akang meledak yang batur ya Mang Cepot bahon ieu nafas nikmat nyunkeun teh urang nafas ka Allah henteu teu disuhunkeun tapi ku Allah dipasihan Bu jalmi soleh dibere nafas ku Allah jalmi salah dibere nafas ku Allah jadi ngaranna Rahman Rahimah Rahim Pot nya kanyaah Allah dipasikeun ku Allah ka saha wae rek iman rek teu iman arek taat rek maksiat kabeh ieu makhluk Allah dipikanyaah dibere nikmat ku Allah tah ieu Mang Cepot mohon nya ibu gaduh rahim gaduh ngandung anak borojol anak rahim ibu nempel ka anak kanyaah ibu ka anak tepan teu ningali anak kumaha teu ningali anak kumaha
Ibu boga anak soleh nyaah ku solehna. Leres. Ibu boga anak salah tetap dibela teu. Nyaah pan ku salahna. Boga budak pinter nyaah ku pinterna, aya bodak bodoh nyaah ku bodona, sieun cilaka ku pamolahna. Jadi hade gorong hadon. Salah. Hade gerong. Hade gerong malagu atuh ah. Hade goreng. Hade goreng. Eta. Hade goreng ge pan anak sorangan. Yeah. Tetep dibela dipikanya aku indungna nama. Tah aa neng dina rumah tangga aya rohmah. Ai rohmah mah ningali pasangan model kumaha bae da geus jadi pasangan urang. Tetep dipikanya aku urang. Ieu pasangan teh keur waktu ngora mah dipika cinta neng teh naon sababna da gulis. Ditilik ti gigir lengik tetep ti hareup. Siap disawang ti tukang lenjang. Aduh Pak, bibir ngadaun seureut, bibir ngadaun eceng. Naon waos gula gumantung pangambung kuwung-kuwung tarang teh jaman terangan ngado endog sapotong halis kejeler pae. Yeah. Awal nikah geulis cinta mawadah ngaranna. 30 tahun we nikah umur pamajikan teh geus 60 tahun pan beda tampilan teh tilik ti gigir bentik tetep ti hareup bureuteu. Sawang ti tukang lenjang. Pipi ngadaun seureut, bibir ngadaun eceng, eta mah keur ngora. Datang ka kolotnakeun pan beda tetepot. Rambut uig-uigan, cileuh segede leunca. Ngomong hareupeun salaki hileuwir bau karbit. Nongeng saeutik katuel berak-bak hitut. Ketika melihat pasangan tidak secantik dulu, ketika ngora mah teteh AA nya dangdos. Bisa kauruskeun eta wajah teh Bu. Ai geus 50 tahun kaditu pan pabulit jeung dapur. Parfum teh pabelit jeung sambal jeung tarasi. Maka ketika lihat pasangan tidak semulus waktu muda, dirinya orang tetap nyaah eta namina rohmah. Lamun orang cinta karena fisik, karena bibirnya yang merah di lipstik, kakolotnakeun barorah di lipstik, tapi da tetap nyaah. Ta eta bakal tetap abadi pot nyaah. Cek Roma Irama kumaha? Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan, gadis yang punya malu. Amin. Allahu Akbar. Nah juga onel-onel Lain joget, bantuan nyanyi kalau ka joget wae tadi. Naon? Iya cepot tong joget pan iya lagu teh nasehat. Lamun cepot joget jamaah teh lain merhatikeun ustad kalah ningalikeun joget akang. Oh jadi Pak Ustad mau diperhatiin. Cie mau diperhatiin sama ibu-ibu. Alah itu di juru aya ini baper. Bukan diperhatiin ibu-ibu supaya merhatiin liriknya. Tapi kumaha abi kudu mah? Ikut jawab. Jawab naon? Cinta karena dasi. Jawab. Bos Yaya. Beda deui eta mah tadi ya beda lagu. Oh beda lagu. Cinta karena dasi. Jawab ku cepot. Naon? I. Oh. I. Nah gitu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu. Jabatan perlu Bos Yaya. Oh Bos Yaya ka dieu. Oh Bos Yaya anu bager. Oh Bos Yaya tercinta. Ka dia Bos. Alhamdulillah turut emeh. Terima kasih. Yaya makasih. Oh Bos Yaya Hias perlu, jabatan perlu. Ayo belekuk segala dia. Cepot, dawala. Lan. Saruana aya akang. Naon? Ini lagu Roma Irama. Hah? Roma Irama itu terkenal dengan lagu-lagu yang muatannya nasihat. Lamun laguna nasihat ulah bebelekukan. Sudah wala. Kalau mau joget sing tertib cukup kanan kiri. Sing tartil. Tinggal itu. Gimana? Lamun Roma Irama nyekelan gitar, pan cukup kanan kiri. Kitu hungkul. Terus aya backing vokal di tukang. Anu ngecrek. Kanan kiri. Kitu hungkul we teh kudu gogoyangan kitu. Bieu kumaha bieu jogetna? Bukanlah berbintang. Nggak ada. Roma Irama nggak ada kayak gitu. Tunggu.
kanan kiri cenah monyong. sok sing kompak tadi oge ai kompak mah buhajat pahajat mamangna bibina ka dieu Bos yaya biar ka dieu. ka dieu Sugan maneh kompak mah tuh ku Pak RW ka dieu cenah ka dieu. aya sing kompak ya Pak RW aya Pak RW. sing kanan kiri lapot Kanan kiri heula kanan kiri. siap jawala Siap. paham Mah, insyaallah. Yuk. bukan alis Kanan, kiri, berukir kanan, bukan kiri, bibir kanan, kiri. Teu apalin kan kanan kiri itu artinya gerak lain goyang gigi began gitu Udah kenang nang ngeunahun. kena non dangdut imah dangdut kenangna dangdut ngan akangna kanan kiri Siap. kudu maksa sok kanan kiri Siap. bukan alis berukir Kanan, kiri, bukan kanan. bibir Abab. Lu ulah ngerakeun tuh euy. Naon? Lamun dewe ka kanan milu ka kanan, dewe ka kiri milu ka kiri. Siap. Oh, iya gitu. kanan kiri pot Yuk. jawala paham teu Insyaallah. bukan alis Kanan, kiri, berukir kanan. Abab. Aduh, aing monyong eta akibat eta teh kopeah lagedug. Lemot kana otak teh teh. Kanan mana kanan? Oh, iya kanan mah Allahu Akbar eta mah kiri monyong. Kanan mah belah dia. Kanan mana? Iya. Astaga. Kiri meni keukeuh. Kiri dulu. Kiri paragi omeh. Tah. Ieu paragi nyatu kanan. coba ceker kana diparebut kanan kiri Iya sih wala teu balik. jawala kanan mana Iya. Oh ilo. Eta da buukna dimulet jadi kitu. Kakereut. coba cepot nama di ka dieu Yang juga si Elano gitu mah. mari ka dieu cepotna Mari ka dieu. Dulu. Masak mari ka lah ka ditu. faktor kumis Contoh. dari kurut teh kitu tah mari ka dieu Contohan ku dewe. mari ka dieu Sok. coba cepot ayeuna dites dawala kanan mana kanan Ah, iya pangarsa. coba cepot ayeuna dites siap rak Siap, dak. lincang kanan rak Ada kanan, dak. naon eta Oh iya kanan teh. Gusti nu agung Nyanggus nu agung. tingali atuh sarua teh Ah, nya beda itu. Di mana? Gening sarua. Nih mikir yang tarik yang kena antap Kela. Nah, jadi sarua kieu euy. Kela mun dewek balik ka dieu. Udah bener kanan di belah dieu nya. Ya, punah pinah. Sik balik ka ditu. Lamun naon seuri akang sarua, pan tadi ge sarua abi salah. duh abis salah Hampura gerak. oh yo hampura Eta gerak da kita salah balon. Kabat teh gede amak tunggal teungeul diheulakeun eta teh miuni naon miuni bawang teh. Tong sok kitu. dewala di mana tuh tadi ka di teh dong tadi di Punten. antosan di bumi parurah tadi pan Punten pangarsa neme teh aya kaperyogian heula abdi teh ka ditu ka dieu. naon Nya bieu pasea jeung tukang ojek. nah apa sih jeung tukang ojek Nya abdi teh naroskeun ka dieu cing teh Mang Ojek ka Sangyang cing teh sabaraha. Cek tukang ojek teh keun mah 30.000. 1000 Naik ke abdi teh barang nepi di hareup di dinya dibayar 15.000 rek ngadek ka abdi ngamak. wajar Wajar naon? aya akang ingkar janji Ingkar janji naon? tadi janji rek mayar sabaraha ka dia 30.000. dibayar di hareup 15.000. ngamak Ngambak aneh. wajar Naon wajar? kunaon ngan mayar setengah Pangna ku abi dibayar setengahna sawa manehna ge milu tumpak. Setengah ewang jeung abdi atuh. tukang ojek mah teu mayar Teu bisa akang. kitu ah. Lamun hayang dibayar full 30.000 motorna dibawa ku abdi manehna lumpat ti tukang. nyiksa batur eta mah lain ngojek Insyaallah bitu-bitis. iya urang teh keur ngiring bingah ieu sareng Angga Angga. pada nikah enjing Oh, angga teh. biar didoakeun sing sakinah mawadah warahmah Amin. ai sakinah teh naon pot Sanajan aki-aki ngeunah. sanes Sanes eta pegek. sakinah teh tenang Ai sakinah sanajan aki-aki ngeunah maka dituna tumaninah.
tuh menina tumpak nini kayak ngeunah berarti cek saha margi nini Mas Sulaiman susu lair tapi nyaman itu bukan singkatan aa sakinah teh sing tenang tos tenang mawaddah cintai istrimu tapi nu leuwih luhur ti cinta pot aya rohmahnya ai cinta keur waktu mora mah wajar da geulis keneh cangker keneh tapi tiba-tiba keur waktu usia pernikahan sudah mulai menua fisik sudah tidak produktif lagi urang masih keneh satia masih keneh tetap berdua masih keneh tetap melayani masih keneh tetap menafkahi eta namina rohmahnya siganya ahna indung ka anak rek kondisi anak kumaha bae tetepan urang teh nyaah ka anak hanya memberi tak pernah berharap kembali hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia kasih ibu kanu jadi anak eta disebutna rohmah tak di samping sakinah mawadah warohmah cepot tawala mohon urang doakeun aangga sing jadi suami nu soleh amin atuh teteh ilmakna mudah-mudahan sing jadi istri nu solehah Amin. Ya ibu-ibu di dia sing jadi istri nu solehah amin pot dan istri solehah teh naon cirina istri solehah aya opat kapinteran mohon naon bae hiji pinter di bedah pinter di bedak 2 pinter masak 3 pinter nangkarak 4 pinter ngadengkak hareupeun salaki kade tapi itu bagus artinya di hadapan suami servisnya bagus pinter masak iya ibu-ibu di dia mah yakin paling termasak na pot pinter buktoskeun ku cepot pasihan we Pak istri urang bahan baku kangkung donggal poe teh beda-beda teh Senin kangkung dilalap Salasa kangkung diurab Rebo kangkung dioseng Kemis kangkung ditumis Jumaah salakina ka rumah sakit eueuh kangkung asam urat naik aya we kangkung tapi bisa beda-beda menuna naon pinter masak ku pengalaman manjakan suami perutnya bisa memasak untuk suami pinter di bedak manjakan suami dengan penampilan yang cantik tapi bukan hanya cantik rupa cantik akhlak suami berangkat kerja jajab ku ibu kapeuyeun bumi sok dijajab tara geuning tara geus sideng sorangan atuh da candak panangan suami ku ibu rek naon nyandak panangan suami rek dipenta duitna lain menta duit cium pananganna akhlak teteh suami berangkat jajab minimal kapeuyeun bumi candak pananganna kecup memeh dikecup doakeun tinggal heula leungeun salaki pa naon esi nah itu leungeun teh meuni geusrak coba lo bahasa sanggaleun tapi didinya ibu sedih nyage suami urang tidak berbintang nyage suami tidak berdasi da unggal poe do di sawah do di kebon ningali pananganna geusrak lo bahasa sanggaleun didinya ibu sedih empah geus puluhan tahun eta panangan bapa teh bela ka mamah jeung barudak mangkat isuk balik peuting kapanasan kahujanan melaan keluarga mudah-mudahan rusakna panangan bapak sing jadi saksi di hadapan Allah engkau suami yang soleh bertanggung jawab Pak nitipnya tong pernah nyadak rizki nu haram mamah jeung barudak siap nahan rasa lapar daripada bapak nyandak rizki nu teu halal goodbye my honey cintaku cium ku ibu kunaon ngerenyet kana bujur kayak gitu nih. Kalau sudah dicium Pak tangan kita Bapak ulah langsung berangkat urang geus doakeun Bapak Malik pegang kepala istri kita tingali tarang jeung mun-munanana terus dagungkeun apa kata suaminya mah iya tardi ieu teh tarang apa kebon bolet ningali tarang pamajikan geus loba garisan tapi didinya Bapak sedih kunaon mah eta tarang loba garisan teh beda keur waktu ngorak kawin jeung bapak keur ngorak mah meuni mulus glowing semut berjalan pun berjatuhan nah ayeuna eta meuni renyul kitu tarang meureun loba garis teh garis-garis kacape ngurus barudak garis-garis kacape ngaulaan bapak di rumah tangga kadang-kadang hudang pang isukna sare pang peutingna ngaulaan keluarga mudah-mudahan eta mak
tarang noloba garis teh sing jadi saksi engkau adalah istri yang solehah. Bapak saksi na eta tarang mamah teh tara pernah lepas tina tempat sujud. Doakan papa di sawah, mamah di luhur sajadah, papa usaha, mamah usoli, bantu dengan doa. Istri solehah fasolihatu qanitat hafizat. Istri solehah teh taat ke Allah, oge pandai ngajaga kehormatan. Doakan ku bapak, hati-hati ya di rumah nitip barudak, salamat sadayana. Goodbye my honey cintaku. Imamih kunaon? Bau jengkol. Suami di sawah, ibu amparkeun sajadah. Suami usaha, ibu usoli. Tempo datang sholat, liren heula sakedapan. Urang macul, urang tani, tepan nu ngarizgian saha bu? Allah. Dina Quran aya kalimat kieu pertarosan kangge urang pak. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Bu, urang papelakan dipelakeun ku urang. Cik aya eta tutumbuhan tadi tumbuhkeun ku urang apa ku Allah? Ku Allah. Papelakan nu dicacepkeun ku urang tadi urus ku Allah nepi ka jadi buah. Ketika Allah memanggil liren sakedapan pada melan urang milari rizki tong hilap kanu masihan rizki. Cepot sok ka masjid dara. Wah rajin nu ka masjid mah. Salat Ngecas. Ka masjid ngecas HP dah. Ye ngecas keimanan dong. Ngecas iman. Abdi mah berjamaah wae lamun ka masjid teh panghareupna deui. Oh jamaah. Mohon berjamaah panghareupna wae abdi mah. Aslina hebat. Ngan kungsi hari tadi getok ku imam. Nah, Salat na hareupeun imam. Salat hareupeun imam deui ah. Eta mah jenazah atuh poat di hareupeun imam mah. Ditu kangen imam urang mah tetep. Mohon. Urang melak papelakan diurus ku Allah nepi ka buahan ditumbuhkeun ku Allah. Allah manggil sakedapan liren. Yuk urang mayun ka Gusti Allah. Sajeroning milari rizki kangge keluarga. Sabab tugas aang ke nganafkahan. Mudah-mudahan sajero milari rizki sing dilancarkeun rizki usaha AA. Amin. Amin. Tapi sajeroning sibuk milari rizki tong hilap kanu masihan rizki. Teras naon deui Mang Cepot sing kreatif dina usaha lamun hiji gagal tong pernah menyerah. Teruskeun Allah keur nguji urang bisa bangkit keneh henteu. Sabab teu sadayana jalmi langsung menemukan jalan usahana. Da geuning ayeuna teh Pak aya jamaah haji di Mekah ngalakukeun sa'i. Ngalakukeun naon cenah Bu? Ari sa'i teh napak tilas Siti Hajar milarian cai Zamzam keur Nabi Ismail orok keneh nuju nangis pot. Eta Siti Hajar lumpat ti sofa ka Marwah ti Marwah ka sofa milarian cai 7 kali 7 balikan. Mohon. Ternyata cai teu aya di sofa, cai teu aya di Marwah, bulak-balik teu aya di dinya. Di mana? Ku Allah dikaluarkeun cai di caket Ka'bah di dekat pijakan Nabi Ismail. Ieu teh pelajaran kangge urang. Teruskeun usaha urang, teruskeun sa'i urang, nu tani, nu dagang, nu di perusahaan, nu di pabrik mangga sa'i. Ngan sing gaduh kayakinan nu ngarizkian teh lain usaha urang tapi saha nu ngarizkian Allah. Tapi aat tetep kedah usaha nu dagang di dieu seueur pot tinggal di payun tuh. Alhamdulillah. Kan ngarizkian keluarga pan ieu teh. Cepot usaha naon? Ayeuna kana jual beli bos. Dagang cepot ge Bu. Jual motor meuli beas. Jual TV meuli deungeuna. Eta mah bangkrut atuh. Bangkrut we. Dawala naon usaha dawala? Abdi kana doma posa daerah teh. Doma Mohon. seueur. Sakedik-kedikeun miara doma teh dua. Doma pikang dua nana. Ayeuna geus ngalobaan aranakan. Doma kuring di angon-angon kukuring di paraban kukuring eta anak-anak ge anu kuring. Doma kuring di angon-angon kukuring pantis di paraban kukuring anak-anak ge anu kuring pantis bager. Gitu. Kela. Pantis. Eta maksudna naon palurantis segala? Palurantis? Ai Kang Cepot geus ti Pakuwu, geus ti Pak Ujang, ti Bututi, ti panganten ai kuring. Ti saha lamun lain ti pantis.
Kenal ka Pantis gitu? Pantis teh eta kenal pisan abdi mah. Asli. Eta namina saepan ENTIS. Artina E-nya E-nya. elegan kalau berbicara. Waduh, nu disepuhkeun di dieu pan. Ari enak. Teh nah heula EN-nya. En heula. Namanya sangat bagus seperti akhlaknya. Waduh, ari T-na. Terkait kabageran Bapak Entis pangunggulna. Ai I-na. Indah kalau melihat senyumnya. Ari S-na. Sayangnya belum ka dieu. Itu Pak RW cenah keur ngobrol jeung Pak RW. RW mah ulah, what? Nah ulah Cepet apal artina RW naon? ribuh wae. Riweuh wae rukun warga. Sarua jeung RT beurnya. Pantis riweuh terus. Ala padura ah. Doma kuring Bapak Entis anu pager. Alah dikodok langsung Bapak Entis hatur nuhun. Bapak Entis hatur nuhun. Pantis hatur nuhun. Palurah Endang aya Palurah Endang. Aduh Palurah Endang bade ka dieu. Luar biasa dibabad habis da wala euy. Apa orang dia Palurah Endang aya? Itu tinggal di kokodok Palurah Endang. Itu tuh Palurah Endang mah aya laguna. Itu Palurah Endang. Naon? Palurah Endang. Naon laguna? Baju merah, baju merah, baju merah. Kali merah eta mah. Kali merah. Oh beda deui. Beda deui. Terus atuh teh. Kepikirannya. Itu ka dieu pendang tuh. Bapak Endang, Bapak Endang, Bapak Endang anu bager Bapak Endang, Bapak Lurah, Lurah Endang anu bager Bapak Lurah Endang bager. Bapak Lurah, Bapak Lurah, Bapak Lurah hatur nuhun. Bapak Lurah Endang salim, Pak Lurah punten kapacok Pak Lurah da abi mah irungna panjang. Aduh, tiap ka dieu Pak Lurah ada masian. Oh, tiap ka dieu Pak Lurah sareng Pantis pasti we kedah. Ya, Pot. Pak Ustad bade kitu namanya eta. Ulah kitu. Anu sok nonton live streaming Pak Ustad teh. Mohon. Iya, dewala. Lamun dewala manggilan kitu, Ustad izin. Pak Ustad izin? Izin. Ada abdi mah butuh. Nuhun kasadayana gitu. Nuhun sadayana gitu da walas teh. Ta eta kangge modal usaha lumayan. Kangge modal usaha nambah-nambah nuhun pangersa mudah-mudahan berkah. Angga usahana sing lancar. Yeah. Yang ahi usaha mah angga ulah bauan. Ulah bauan. Karena naon? Nu penting halalan toyiban pot. Yang kudu kreatif pot. Ngaran-ngaran kreatif, contoh kieu ya pot. Lan urang usaha jagong dikulub dijual paling 5.000 ku batur ayeuna teh Pak ku orang luar negeri nya geus di branding eta jagong teh jadi popcorn nu biasa jagong dikulub 5.000 ku batur dijadi popcorn dijual 20.000 kopi di urang dijual 5.000 paling mahal 15.000 ku batur geus diganti jadi Starbucks sagelas teh 50.000 urang ngejual ayam goreng paling 7.000 mahal 10.000 ku batur geus diganti jadi fried chicken hargana teh 30.000 aya nu 50.000 ayam geprek Bosad. Ayam geprek lamun hayang mahal cobaan ganti ayam geprek ngaranna ayam geprek jadi naon? Smackdown chicken. Oh, Smackdown chicken. Insyaallah geura 5 juta hargana. 5 juta? Oh, dijual jeung rodana. Eta mah bangkrut atuh ah. Jeung lamun nu bisa usaha mah Bu, sabaraha modal digolangkeun, dipisahkeun, mana modal, mana duit sorangan teh dihijikeun. Kayak kadituna beuki maju. Amin. Amin. Tapi lamun teu bisa usaha mah pan beak jeung modal-modalna. Dibere warisan, ngadon dijualan pan gitu. Ya, cepot. Lamun ku Bapak Semar dibere warisan 1 miliar, teu bisa usaha, see pan jeung modal. Lamun cepot dibere 1 miliar kumaha tah? Ku Bapak Semar, bororaah yang mere 1 miliar baju oge teu boga, Bapak Semar mah buligir geuningan. Iya mah contoh. Contoh. Lamun ieu mah ngalamun. Lamun abdi dibere 1 miliar ieu nya. Ku abdi mah rek dipake ngebon kangkung Buset. 1 miliar ngebon kangkung. Mohon sabab ari kangkung mah teu nu ngora, teu nu kolot, teu nu beunghar, teu nu sangsara, kabeh resep kangkung. Abdi jadi bos kangkung. Wah, bagus itu. Dewala, ulah sarua, kudu kreatif. Aya 1 miliar usaha naon? Boga duit 1 miliar kudawala rek dipake nuluykeun tadi doma. Rek dibelikeun doma 1 miliar. Idul Adha jang. 1.000 doma tah kudu
Bagus itu bagus. Jadi bos doma. Keren itu keren. Jadi aya rencana minimal. Kan teu mikir sida bala mah. Saha nu marabanana monyong sih teh. Anu dua ge kat begang nempo teh. Heeh, da kalah ngonten maneh mah. Ngarit teh teh jadi we kaarit leungeun. Naon? Heuh eta saha nu marabanana ieu mah. Kumaha marabanana 1000 doma 1 miliar 1000 doma. Ai malah kangkung mah gampang sesepkeun jadinya. Sab jadi ai mane doma da kudu diurus beneran. 1000 domba kumaha? Kumaha marabanana? Babari marabana mah. Heuh kumaha? Marabana nya angonkeun ka kebon kangkung Kang Cepot. Beres. Atuh meureun beak pendewek teh jang jualeun. Paduli yang rugi kamu bukan aku. Beres. Siapa nih ulah we lanjut ke naon ieu? Lah ulah teh. Kabina-bina teh hayo. Lanjut teh. Eta ku nyerenteng maruk tawadi urang. Sak, hayo maju. Hayo. Ieu masalahna naon jadi para saya kieu? Teu ngeunah, poe hayo milo sok. Naon? Hayo. Ieu naon? Masalahna naon? Teu ngeunah, Pak Ustad meni medit-medit teuing. Mendit naon? Eta abdi piraanan menta kebon kangkung. Jang doma abdi nepi ka kumaha mun doma abdi pararae meni pedit. Ai dombana aya acan. Acan. Ai akang naon nyerenteng deui ieu? Maknya kangkung abdi dirarad ku doma si eta. Ai kangkungna aya acan. Eueuh. Aya kamu ni para sea atuh. Nya euy. Paingan urang sangsara geuningan karek ngalamun ge para seha. Rek pasea sok. Amung hampura. Sok mau dipisahkeun mah sok wani teu. Ya ulah hampura ge ya ulah. Tah kitu atuh menta hampura bagus. Nya da kuring nu salah maaf. Halus ya. Lain Nah, ini dewek. bagus contoh lamun rumah saya salah minta hampura. Dewek nu salah kuring. Dawala kunaon dawala? Sedih. Kuring anu salah mah. Dewek nu salah mah dawala. Kuring. Dewek. Kuring. Dewek. Kuring. Aing. Nah kabeh berarti. Moal kan antep sok. Nah jadi pasea deui atuh monyong situ teh. Sok atuh rek lamun rek silat, lamun rek pasea make ieu atuh make metoda. Uluh. Oh ya metoda geluwet sok atuh urang singkil. Urang malatihan we. Bah uwo cenah rek nyawer. Bah emo. Apalun gitu bah emo. Naon bah emo? Apal ka bah emo? Apa? Bah emo teh orang Jawa teh. Dalam munti Sunda mah ema teh. Sabab bedana Sunda jeung Jawa saeutik lamun di Jawa mah ku o, lamun di Sunda mah ku a. Mohon Pak Emo berarti di Jawa. Lamun di Sunda mah panjaka, di Jawa robah jadi Joko. Di Sunda mangga, di Jawa monggo. Di Sunda calik, di Jawa colok. Di Sunda baal, di Jawa bool. Eta lamun dihijikeun bahaya. Dihijikeun kumaha? Lamun di Sunda mangga calik baal, di Jawa monggo colok bolham. Dibahayaeun kan. Sok ayeuna nama urang singkil da bala euy. Sugan Bah Emo berka dieu. Kitu nya. Ngiring partisipasi cenah kitu. Oh siap, bersingkil kuring mah. Ngajak usik ya. Ngajak usik penting ieu. Beurang meureun aya. Sok hayo. Pak Emo tinggal Pak Emo. Siap, padungdung. Sok Kang. Hap ya kap. Ya sama ya oh bagi sama ya ya. Naon siapa mendiga awewe ngejenggut sagarupa eta ngeunahon hayya satap montong cubak-cabak teh meni gede ya udah diurus hayya satap meni leutik nya heuh da kapengkek apakah kunaon ku irung hayu irung laer sia mah
Ari eta leutik. Lain Kang Cepot bisa gede kitu kumaha? Babari. Naon? Diurus. Kumaha ngurusna? Unggal isuk-isuk jam 8 isuk-isuk. Balurkeun. Da anggar dibere tips ieu ku dewek. Naon? Bisi hayang gede. Unggal isuk-isuk taeun teh dibaluran ku oli. Naon Kang naon? Naon? Heuh taeun. Naon taeun teh bebenguk. Jadi eta teh dibaluran ku oli lamun hayang gede. Tuluy geus dibalur ku oli, tuluy ngadapang dina kenteng tah kitu tah. Nangkarak kayak gitu tah. Sabaraha menit? Setengah jam. Gede eta teh. Insyaallah gede hideung. Si gelo sugan teh gede. Kapoe meureunana. Hai ieu satapap. Hai, sok si rek kabur ka mana? Bahemo tingali si dawala di ayo rek kabur ka mana sia? Yo minta tulung ka Bahemo moal keur ngarecehkeun Bahemo mah. Aduh, bejakeun ka Bahemo ulah ngarecehkeun. Cicing Bahemo, cicing. Aduh, Bahemo. Mana? Aja mah buat cepot sering maneh. Duh, ai kumaha mawana deui. Kira Bahemo kahana we Bahemo hese. Duh, alhamdulillah. Bahemo terima kasih Bahemo, salim dulu. Buat dawala ada gak? Oh, monyong sia itu aya. Hiji ewang jadi. Aduh, Bahemo. Luar biasa uangnya biru kayak Persib. Makasih Bahemo. Cun Bahemo. Satu lagi Bahemo. Makasih, mudah-mudahan sehat selalu ya Bah ya. Tepuk tangan buat Bahemo. Berkah. Teh Deda aya kitu. Lain Teh Deda, Teh Dede. Aya Bahemo, aya Teh Dede. Bu Haji Dede aya. Oh, Bu Haji Dede. Atuh ieu mah eta Mamah Dedeh teh sanes. Anu dina Indosiar. Indosiar aya Mamah Dedeh, aya Mamah Dedeh. Bu Hajah Dedeh aya kitu. Ai Bu Hajah Dedeh mah ulah ku gelut. Kunaon? Ku laguna gerong deui. Ieu keur usum gerong deui teh. Gerong deui. Hideung deui. Gerong deui, eta gerong deui. Ibu Hajah Dedeh mana? Wayang mana? Wayang buta pangsisina. Ibu Hajah Dedeh mana? Anu bager Bu Hajah Dedeh. Gerong deui, eta gerong deui. Ibu Dedeh, eta gerong deui. Teteh Dedeh, anu mana teteh Dedeh? Anu bager teteh Dedeh. Anu bager gerong deui, eta gerong deui. Dapugu hayang digerong. Wayang mana? Wayang buta pangsisina. Hoyong mana eta hoyong mana? Hoyong di sawer Bu Dedeh. Gerong deui hatu. Ieu Bu Dedeh ieu, teteh Dedeh. Aduh, alhamdulillah. Bu Haji sehat. Salim heula. Aduh, Bu Haji. Ira ka Mekah deui. Engke mangajak ka abdi. Aduh, abdi hayang ngagaleuh korma ngora. Nuhun Mah Dedeh, berkah selalu. Ibu Dedeh teteh. Eta cepot Bu Hajah. Bu Haji ka dieu Nya. sugan teh moal ka dieu. Nah gitu. Eta kayak sabaraha hijikeun yang Dedeh ieu? Cek urang hitung heula. Hijikeun da walah hijikeun. Hiling eta monyong. Naon? Rek ngitung duit. Hempek. Aing mah. Kunaon? Capek geus kelewet. 1 2 salawe 25. Titik-titik totol-totol awewe zaman ayeuna leutik-leutik beuki kerupuk. Beraha? 100 2. Alhamdulillah kenging 850.000. Alhamdulillah kenging 850.000. Berarti ka 1 juta teh kirang 50 deui. Padahal mah jejegkeun ti saha atuh nya.
lain kasajeuna teh nuhun gitu. Hatur nuhun. Bisa Dalamun dilempengkeun. ngaran-ngaran dunia mah pot rek sakumaha bae loba na anger ngaran-ngaran dunia. Ayeuna Bu duit teh aya, isukan dibalanjakeun pan teu aya deui. Engke teh aya deui dibalanjakeun da kaya kahayang teh dina diri. Salira orang hirup mudag-mudag dunia moal aya tungna. Tapi butuh teh ku dunia. Butuh nikahkeun anak, nyakolakeun anak, keur keluarga, keur ibadah, ka Mekah wae pan butuh ongkosna. Mudah-mudahan Bapak Ibu di dieu nuju tani sing salubur pertanianna. Anu dagang sing lancar usahana. Tangke Aangga apapun nanti usaha kita ya, mudah-mudahan sing berkah usahana Aangga. Oke, dawala ya kana domba tadi teh. Mohon kana domba bos. Nah, cek usaha tadi naon? Rek domba, rek kangkung cepot, nu penting halalan Toyib. toyiban jeung berkah nu utama nama eta. Dalamun ayeuna urang teu berkah mapan jadi musibah ka ditunana teh. Jeung ulah bauan, rek naon bae nu penting halal dawala ya. Ulah bauan bener jika tetangga abdi Pak Ustad abdi ngurus domba tetangga anu ieu Pak Ustad Naon? anu ngalati domba Jadi dawala ngurus domba tetangga tai domba Pak Ustad ayeuna teh tetangga abdi teh tai domba teh dikumpulkeun jadi gemuk. Oh jadi gemuk. Jadi iya jadi naon pupuk alhamdulillah pan ladang manehna ngajualan tai domba teh ayeuna teh beunghar Pak Ustad. Beunghar. Alhamdulillah terkenal di lembur teh jadi juragan waduk. Sategenaheun Kang. Juragan domba pantas, juragan tomat, juragan cabe pantas, juragan waduk. Heuda kitu bosna tina waduk kapan? Terkenal di ditu teh pan nyakolakeun budakna jadi sarjana, terkenal jadi sarjana waduk. Ayeuna budakna teh anu jadi dokter, terkenal dokter waduk. Ayeuna aya budakna teh anu masantren jadi ustad, terkenal jadi ustad soleh. Nah teu usah waduk. Sieun tamah. Pokoknya mah dawala ulah bauan teh hartina tong pernah putus asa dina usaha. Salah satu tugas Aangga nanti ketika sudah menikah bimbing istri ke jalan Allah. Kamari mah tugas teh Ilma tehnya teh Ilma leresnya teh Ilma teh tugas ngelmuan, tugas ngemutan sholat, tugas Ibu Rama. Nah tapi pamitos nikah mah kayak tugas Aangga ya. Neng udah sholat belum emutan ku tanggung jawab dunia akhirat. Bisi neng teu acan terang kumaha wuduna tingali ku neng bisa wudu teu acan urang diajari jeung babarengan. Neng sok kumaha bacaan Fatihah salatna bisi teu acan terang urang diajar sasarengan. Tamatak cepot pentingna diajar ngaji Fatihah teh kitu ngaji Quran. Sok ngaji Quran cepot. Osok abdi ge Ustad. Asli. Mohon ngaos di mardasan kabungkur. Salah teu madrasah. Eta mardasan enggak sore. Mad dra sah hijikeun marsanda madrasah. Mohon Quran diajar nu mana? Tajwid, ilmu tajwid nu mana? Mohon pan aya kan tajwid anu Mang Tobiing. Sanes Mang Tobiing, Mad Tobiing. Tah eta Mang Iwan. Mad Iwan. Aya oge dengan Mang Aris Bandar Sukun. Lain Mang Aris Bandar Sukun, Mad Aridli Sukun. Tah eta maksudna. Nundutan teh ngaji teh kitu tah. Pan aya geuningan ieu hukumna hukum tajwid. Nu mana? Samodel kieu nun mati nying hareupan huruf halak. Eta teh disebutna teh izhar. Hartina jelas. Wah, jelas. Apaleun tuh izhar jelas. Mohon aya deui geuningan anu lieur Pak Ustad. Nu lieur naon? Nun mati nying hareupan cicilan Bang Emok. Nun mati yang harapan cicilan Bang Emok. Mohon eta mah ikhfa. Mohon ngahieng kana sirah teh Ustad tunggal minggu teh. Apaleun Bang Emok sagala teh dah. Apal Bang Emok mah tuh. Nu mana? Saya berjanji gitu. Pancasila unggal poe Kemis. Ning apal jeung poena? Apa nabi ketua kelompok. Wah ingan tukang nyampuran atuh Ya ngaosnya tugas ngelmuan, tugas nganafkahan, ngabingbing istri. Mudah-mudahan AA sing janten suami nu soleh, nu bertanggung jawab, dilapangkeun rizkina, tiasa ngabingbing neng ti dunia nepi ka surga. Terakhir teh sim kuring tos ditikahkeun teh gaduh harapan, di mana suami istri tos sah dihalalkeun ku akad nikah, harapanana di antarana gaduh keturunan. Mudah-mudahan turunan Pak Ujangnya ti Aangga ti Aanggi sing gaduh keturunan anu soleh tur solehah. Amin. Kayak kira-kira pot keturunanana mending istri heula apa mage teu ti Aangga ya? Mending lalaki heula.
Nah lalaki heula. Apan ke lamun lalaki mah eta teh pan jadi bebenteng rumah tanggana kita. Oh benar, jadi bebenteng rumah tangga. Mohon jeung deui kieu bosat anu leuwih inti nama lamun lalaki heula mah pan sunataneun. Lamun disunatan teh pan pasti bakal hajat. Tah ngonang dawai deui. Maksudna rek dipenta DP nanti ayeuna. Angga, mudah-mudahan gaduh keturunan saleh. Ibu hoyong keturunan urang saleh-salehah? Sok urang sasarangan rumusna tuturkeun. Birru mangga. Abaakum tabirrukum abnaukum. Angga lamun urang hayang gaduh budak soleh, birru abaakum cek Nabi solehkeun diri urang ka indung bapa urang sing sae ka mamah jeung ka bapa. Tabirrukum abnaukum engke anak-anak urang ge bakal kitu ka urang. Lamun ningali budak ceurik wae, oh buah baheula urang keur budake kitu ka kolot. Lamun ningali budak jojorowokan ka urang indung bapana, buah urang maleuwih ti kitu baheula teh pan ai anak teh gambaran kolot, uyah matara teh es kaluhur, teng manuk teng anak merak ku kuncungan, bapakna tukang kenteng, anak tukang nanggungan. Hartina sifat anak moal jauh ti urang indung bapakna, mudah-mudahan ke anak keturunanana sing cager, bager, bener, pinter, tur singer. Amin. Sing pinter tur bener, sing jujur tong bohong, ulah nganyarikeun batur ngarah hirup loba dulur, raksa ucap lampah tekad jeung tabeat ngarah pinanggi bagja salamat dunya akhirat. sing salamet dunia akhiratna. Jang sing jadi jalma soleh. Jang sing jadi jalma soleh. Tepuk tangan kangge urang sadaya. Cepot dawala nuhun kasadayana nya. Oke tadi nu berpartisipasi cepot kayaknya seberapa tadi? 850. Mudah-mudahan sing berkah. Tong hilap aya sedekahkeun teh bagian baturnya. Nya. Mudah-mudahan sing berkah nu Ku disedekahkeun. abdi mah ieu bade disedekahkeun Ka mana? ka budak yatim. Ka budak yatim. Mohon. Oh itu bagus itu. Kalarasan istri abdi budak yatim. Pada dika istrikeun sami yatim. Serius ya. Kada aya hak batur tanya, yatim piatu duafa lamun ku urang tadi kaluarkeun harta urang aya hak batur ku Allah bakal dikaluarkeun ku jalan lain. Bisa jadi aya musibah, bisa jadi aya sakit, meungpeung urang dibere rezeki ku Allah golosorkeun. Mudah-mudahan nu digolosorkeun eta rezeki sing ditambih-tambih rezeki tur barokahna. Bapak Ibu panutup panginten isim kuring urang ngadoa yuk ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu hajat sing barokah. Oke cita-cita urang kahoyong urang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat urang sing dikabul ku Allah, anak keturunan urang soleh solehah, rumah tangga urang sakinah mawaddah warahmah. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana waghfir lana ma madha wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in. Amin. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana. Rabbana hab lana minas salihin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun sadayana sakit tim dawai sanes waktu tiasa tepangdai ditutup ku Allahul muwaffiq ila
fitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sadayana, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Nuhun. Ya Rasulullah salam. Dadah. Ya Rafi'a syani wa taraji. Dadah sadayana. Ratal alami ya uhailal judi wal karami wal karami. Bu Hajat Paku hatur nuhun. Bapak Hajat, Sunan Ampel falsafah pengantin, Pak Lurah, Sunan Giri tembang dolanane, keluarga besar, Sunan Bonang musisi hatur nuhun sadayana. Sunan Rajat Pali pitune, Sunan Kalijogo wayangane, Sunan Muria ngemut tradisine, Sunan Kudus gede toleransi ne.